ruya dicarioskeun ana rajulan sayana jilalaki jang datang si rajul ila Umar radhiyallahu anhu ka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yaskao sasadu ya rajul lahu kas ilahi ka Sayyidina Umar kuluko jajatihi kana budi pekerti bojona si rajul kopa mangka ngadeg eureun isrojul bibabihi meneran lawangna ieu Sayyidina Umar yang tadi ngadaguan ni rojul ka Umar pasamia mah nguping si rojul imra'atau ka istrina Umar tas tatilu anu keur nuker cerewet ini nuker pasean nuker nyerewet ke masyaan ya imro'ah alaika Sayyidina Umar birisaniha kulisana ya imro'ah bahwa Sayyidina Umar sakitun menang cicing la yuradu ente nolak Sayyidina Umar alaiha kata wewe pansaropa maka malengos itu si sarojul teh kuilan bari ucap idza kana di mana kayaan hadariya halun amumin tingkah amumin pakai pahadir kumatika huri para jemaah keluar tah Umar kitu teh para maka ningali Umar kaya rajul mudbiron bari keur bungkur isi rajul panadahu maka undangi Umar ka si rajul bari pokna mah hajatuka napa hajat ke dia Sayyidina Umar kata rajul pakola ngene sarujul ya mukminin hei ya mukminin jitu askau ilaika kuruko jojati wa istitolatha alaya sik eta si lalaki hei mukminin datang kuring sasadu kuring ka anjeun mencuk orang mereka bejakeun kana kalakuan ahlak budi pekerti bojo kuring anu cerewet di bojo kuring teh alaka kuring pasam itu ping kuring jajataka ka bojo anjeun kadarik sarua seperti bojo kuring ini para jatuh balik kuring teh waktu macam kuring tidak kana hada hali amil mukminin ma jajatihi maka hali maka kita balik besok itu langsung parkir muter balik deui kuring ucap waktu kayaan ieu tingkah mukminin sarta bojo kuring sarua pisan iku mati ka kuring kieu pakolangan dikalauka si rajul sa Umar ya hei dulu ke urang ini sana kami ahtamilat Tuhan menanggung kami kaya bojo dihukuki karena pirang-pirang hak eta bojo ala sanya timroa tobihatun khobar inate rupanya khobar kana jek langsung tobihatun khobar ina eta tobihatun ngasakan ditami kadang-kadang kuring khobji kana hiji roti
pipikeun lalati kuring wasalatan disyabi terus nyusuan kana pekan kuring waraatan liwaladi nyusuan kana kuring oleh sadalik daya sandiata diwajibin kalawan wajib alaihaka sawewe wayas nu ciciwe tapal berarti kuring dia poe tatigawe alil harami tina perkara haram panari kuring ihtamaluha menanggung kuring katawe ditalik seperti itu nantinya Rasulullah waruya ini riwayat sana lalaki datang ka Sina Umar anu maksudnya talaki terek sesadu rek nyaritakeun beureunya tina rek bebeja rek laporan atau rek minta solusi gimana pengen solusi tentang pembecakilan majikan tentang bojok mau khusus rumah tangga dalam khusus rumah tangga orang macam rumah tangga kalau kecil lanan itu apa lah orang ulah waka ansur rumah tangga sakit sen apal rumah tangga itu kitab cerita rumah tangga kita kurang siap-siap menghadapi rumah tangga boro-boro nu budak keneh tunggu segede-gede komo itu balik boro-boro nu sekolah teh dan ngerasain umur makanya rumah tangga teh kan yang diidamkan yang dicita-citakan dari kecil bahwa kita nanti kalau sudah gede akan rumah tangga sama si anu bro mun ka Bogor mun acan nek nangan heula alieu kecuali kemana-mana adul cek bahasa Jawa mah sadu antara pira kita solusi tentang bojona beurnya tentang akhlak bojona barang dogap kadinya orang teh nyang-nyong wae mana ge si nomor ge rewen cerewet aduh atuh cenah istri abi mun ge kitu atuh kamu cekan uing anu bodoh sakitu buktina jaba cewer jembleh seueur wiridna seueur dikirna aduh seueur wirid dikir mah teh wirid loba wiridna tapi lamun loba wirid mah halus eta beda ka tengah lagu mun kitu mah cenah geus lah uing mah rek balik dewe lah geus budak kitu kajawab mana ge lah solusi mah teu perlu deui karti mukas komo pajakan uing jangan cuma bodoh gitu cacak isi yang berumumnya kayak gitu kan ini barang ker parkir barang ker nyaliutkan kena nek parkir balik dehnya pas si nomor keluar ketinggalian aya tamu pir pantau keluar lah hei sanjeun kuring anjeun naon kita datang ka dieu buat balik dia tuh teu logoro ka kuring aduh yang lu ini kuring datang ke dia teh cenah rek minta solusi tentang bojo kuring nah gitu aduh sawiridna bojo kuring teh dokap ka dia geuning bojo anjeun ke wirid nya aduh kenang nenong sak tutup pembayar orang godongan itu Prabu aduh gitu aya cek anu minin teh Pakuan ke sarujul hei dulur kuring ge ka sarua kuring teh menanggung kuring ge tanggung jawab menanggung karena saya sekanten kagorengan bojo sabah hak-hak pikeun eta bojo teh cenah bojo teh eta teh sok masakan kadaharan keur kuring nyeun roti kukada roti kuring ngumbah terus nesuhan ngecek urang mah nutuk ngejo ngarcai anteuran wali cenah boy juga sulah ngecek bahasa urang mah nutuk ngejo ngarcai atau untuk hejo geus kitulah kusabab naon eta teh kewajiban kuring ka bojo
Tapi sok dirasakan pun bojo mata cerewet segitu bah dianggap teuing ukur sakitu mah sabab eta teh katang tuan istri anu kudu cuman ku urang ternyata kewajiban urang ku awewe dilaksanakeun besoknya awewe mati mulai ngejo alias nyangu coba bahasa Inggris mah cek bahasa urang nama masakan dahareun dimulai ayeuna kamu bulan puasa geura lalaki man kelayang ulin pajar teh mah cenah erek kamu buri teh nyaho neanganan ku hanteu teu parubu karang kreuyeung wah neangan sesuatu aya pamajikan kasiksa geura duit teu pati dibere ukur pas-pasan yang meuli asin unggul 7 kintal urang ulin teu ngalagu ngasakan dahareun bae duit sempret ukur 5.000 bari kudu aya rujak ditambah pinang 7 on ditambah dinaon bari kudu asa melalabu tek-tek bae kudu aya da waktu buka aduh cukup 5.000 eta geura hari teh datang laki kari bulawak geus alogal kasuntu teh 1.000 hamanya Jawa bareng guys budak kata kalau umur 2 tahun kerja 1.000 ngepepang atuh ka dieu Jawa kereuneuh deui sereuneuh deui double tapi eta bisa barang pas buka budak modal coba ring sakira kaluangan geus buka nama tapi mampu tagu kumaha di pada akhirnya eta geus makruh utupruk wajarnya mun ukur utupruk teu kabur oge coba mau kabur warieuh eueuh deui eta teh kewajiban salaki mangkali nutu ngejo ngalacengan nganteran kewajiban salaki kewajiban lalaki kada eta teh sabab aya mah hakna teh dicumpuran ku urang tinggal belobok dahar tinggal belobok nganukur awe mah ngadangkak ngabakekak kitu nya emangnya cicing di imah cumpuna segala kebutuhanana ari yo digawekeun butut kitu ka dieu ngaringankeun ka salaki nya pantes kutruk oge uyuhan teu kabur oge teu balik ka indungna mun balik ka indungna urang ngarariweuh eueuh deui makanya boro-boro tinggalkeun lila pokona ku sapenting tinggal nguting teu aya masalah penting biasa dek dahar puang piung dan nuturkeun ngiru dahar ditoha tungtungna nya atuh cenah kieu dia ani mah ka dieu aduh zaman salah atuh salat isu tentang saat cenah aya saurang ngalang dia majikan mah tuh nya kaman dihal itu tungtungna saurang teu lain masalah teh sanguna dingkeun tapi eta dek dahar puang piung padahal ditinggalan ku majikan teh dek kanong teh ku tas sanguna teflon tadeungeuna rek dahar teu hanteu ngagiring nuturkeun tuh pernah tinggal belok gitu lagi baik tadi bejakan gitu kata dengar dia situ mau kayu nggak sedek sabarin malah begitu mah gitu jauh jati hari bojo kuring olangan nikah sah Umar patamalaha yakin menanggung anjeun kata wewe yai hedul kuring pai nama hiang pasna awewe eta mudatun yasirotun mangsa nu leutik hartina mah ono plengkah saeutik tong kawin geus ka dieu kurang sakitu mah aya meni uyuhan coba janari uring mangan hudang setengah opat sidang hudang teh mah geus biasa datang geus kabarak sagala eta ku hebat jeung suara hudangna matak sakabeung istri solihah hebat gitu sehat kita cepok isi ngapung euy gitu delete karomata dunya alamaratu solihah pang usaha tabana dunya teh orang solihah itu Bang waman sobarot ala sihuluki jojiha
atau Allahu min ajri misasabi Aisyata imratu Fir'aun. Wa man sajalma sabarat musabar isman ala sayhulu ke jojiha. Berapa dia? Lewatnya? Benar. Ya. Karena goreng budi pekerti pamajikan siman. Nah, bisa dikelilingi. Waman itu awewenya. Lain waman lelaki, jadi waman deh. Waman awewe itu maksudnya. Waman sing awe saya awewe begitu. Sabar awewe ala suhu hulukin jadiha. Karena goreng budi pekerti salaki. Naik saya awewe. Jadi kali itu bisa nyambung. Benar betul. Seperti nyambung kulit maksudnya iya. Atau ahama kamere kaeta si awewe gitulah. Sagusti Allah min ajri misa sawabi tina ganjaran misil ganjaran Aisyah imro'at tu Fir'aun tegasna pemajikan Fir'aun binti Mujahid. Dawete sabar we nya kitu ge berasa nya pas tadi sabar we teh ngambek teh kasalakina aing teh digawe teh kewajiban di dinya kami tinggal ngadanghir paling mun dinya hayang tinggal ngadangka. Nah kami teh digawekeun jaba kudu masak, jaba kudu urus anakna, jaba kudu nyusuan diperang nyusun anaknya dipeting bapaknya nyusun. Itu boleh ngapa? Anak teh nyusuan teh kewajiban dinya, tapi kuring nyusuan guru nak kurang. Masa sini. Tapi tabai sabar dinya itu ke. Dari segitu nya, kalau diurang mah. Padahal kalau masyarakat nyusuan tapi tak mau sholat ngajuru teh pemajikan getak nengan. Anu sakusuan burukeun kawas kana Rasul banyak. Kana Rasul tadi nenanku si Ibu Aminah daku Suhaibah. Ku akhirnya seorang amat. Enter amat. Berita. Di susuan buruhan kapan itu. Batika dengan mukanya Rasul kana Rasul. Urang kitu kajuan urang susuan teh. Nah urang mau susuanan. Oh susuan kempes. Kalau handapna keur indungna teh keur budak bahaya. Kalah ka nempel urang ka indung iruan. Atuh kuduan dironyok sil genti. Jadi suceng. Budak nyusuk bapana bonceng. Anak kejarep bapana tukang. Aduh ulah penting sok kare. Aja metere. Itu kuat, nah gerak-gerak. Kajian itu kudu bagi gue. Da ari awe mah teu kudu gue. Lu penting mah urang bogo. Sabala mun teu bogo mah bisi teu jecang euy. Sajan geuli saya teu bogo mah ulah. Da syaratna dengan pamajikan teh kudu aya rei. Syaratna teh kudu aya bogo gitu aya cinta. Tapi itu kudu 100%. 100% ku cinta padamu. Esen itu. Lu penting pulangnya 20% oke. Kau 50% mah. Ayo 100% sok penting dia kena. Ada jarang. 20% raya. Nu penting eta syarat cinta teh pikir supaya ngaceng. Pahirup. Dalam teh cinta mah rek hirup kumaha? Dari kawin tercinta tena biasa-biasa saranya ka indungnya ka adi bro pagi isik tengah hari tengah malah menimbulkan sesuatu timbul karena ngabukan turunan kan tidak sampai orang kata kamu turun Rasul kawin tak syarat pokoknya udah bogoh seperti itu dapurnya ka anu keur ayeuna atuh barat baru 100% dah ngadadak mungkin deh. Yang paling gede nanti 25 kalau beda 30 kagak 20. Nggak ada sentik 30. Cinta.
nya aing teu padak tuh hirup. Tapi kalau ada hirup-hirup bahaya tuh. Normal gitu. Apakah itu cinta? Kamu ngewak ulah bojo. Kuwi mereka geus saru tapi ngewak ulah kade. Oh nya sedek dikawin bukan ngewak. Silakan tuh. Kalau mau masuk syaratnya kudu pokoknya. Sing udah tikulan tuh pikiran. Kudu punya hoel namanya. Ini mah unggul. Ulah ka kira-kira ini geus segala kudu mikir gitu. Taku kasobaran anak awewe menghadapi pegawai sakit terus kemana sobar we gitu. Jama nu sobar kitu bakal diberi ganjaran Siti Asyah isi Fir'aun binti Mujahid gitu kata mitoha Fir'aun teh Mujahid merana entah kaya mah bintinya kada sok papuli teh nyebut binti ge pada kaidungna Ahmad binti kaidungna lain indungna binti mah urang teh binta laki sasing kuring ya hanya kaidung mau taruh bin Atmi ya mau belah kamu binti ai binti anak laki binti anak awewe gitu cuma apa boleh lebih binti belah kamu nabu mau main lalaki liur mau itu punya yang laki binti pakai dungna iya binti itu anak awewe ai bin anak laki reka indung reka bapak itu soal itu jadi contohnya itu binti Mujahid pakai apa anak Mujahidnya Asyah itu bin hanya boleh anak awewe binti Asyah awewe kanya Nabi kasih Aminah Pak Muhammad bin Aminah itu binti dah binti mah Aminah kali terkawahab Muhammad bin Aminah anak laki bin teh itu si awewe si manas itu kemana awewe ngebahas mana penting mas setengah jam terus kendali wah dari kali kerkitu anak Musa alaihissalam sanyana Musa alaihissalam lama bola waktu nangalindih nang saratipin asharatu sahro aminah amanat iman bihi kalawan bisa kalau Musa gitu awat iman di sahro bihi kalawan Musa saha Aisyah palamat tabayna waktu na pertela li Firaun iman Aisyah tuh dia lihat langsung duk teh ngasaankeunnya dia lihat kana tanganna eta Asyah gitu Asyah warijliha jeung sikilna Asyah arbata tadi kan opat paku pira dia kana tanun wasa jahal saya hake wasa jahannya wasa jaha saya wasa nalian wasa bahannya jeung nalian ieu Firaun kaeta Siti Asyah ieu hanya tetaneum kula ulin ka sabanggota bihablinku tambang wajara ngajadikeun ipir Asyah fi muqabalati samsi di sangareupkeun ka sareng ini dan seropo di mana-mana budala di kabeh anak teta Siti Asyah adolatha di mana nyorot maksudnya serangenge anak Siti Asyah adolatha niuhan ke Siti Asyah teh mulai balikan ini lanan sudah potong itu ya 100 kitu
Musa sanakaina Musa alaihissalam. Kanjeng Musa teh berarti anakna Firaun, anak pulung tapi Nabi Musa teh anak pulung Firaun. Abid benernya maksudnya abid benernya belum hal abid. Sabab Nabi menjadi abid kedua. Hijau Musa kalau Nabi Yusufnya Yusuf. Nabi Isa mah Nabi Musa Isa deh. Nabi Musa Nabi Yusuf. Nabi Musa mah waktu harita Firaun teh kan ngaku pangeran. Ngaku pangeran teh dina pada mah teh sagala waing, sagala menang aing. Yeun waing, menang aing hirup maneh ku aing, sagala ku aing, ya we pangeran kan. Das sagala aku menang aing, teu ngaku menang Allah, teu iman pan. Sebut teh ngaku pangeran gitu. Sagala ku aing, sagala nu aing, kerajaan nu aing, negara nu aing. Teu ngaku urang mah nyebut nu aing teh do hirungkul nya hate mah Allah kan gitu urang kan. Cerita harita aya hiji dukun ataman teh ngayakeun panggilan dukun dari lapat. Dukun dipanggil setiap pelosok bahwa ieu aya bakal kejadian cik coba ku tiap dukun teropong nah gitu kan. Oh Gusti teh cenah bakal aya kejadian anu rek ngahancurkeun negara, ngahancurkeun ieu. Sababiana aya hiji pemuda engke hiji lalaki nu dijurukeun bakal ngahancurkeun ieu negara. Ngahancurkeun kerajaan kapangeranan begitu nya. Wah, geus kitu teh. Lamun kitu mah teh geus cerita. Awas teh ayeuna kudu siap siaga. Kalau siap siaganya kuasa itu. Menjaga corona. Siap siaga protokol kesehatan itu barang masker datang dari mana saya ngap bangun keur ngaji ngomong ngap atau ke masker siap siaga menjaga protokol kesehatan ieu siap siaga menjaga tiap imam bisa ngajuru nah Gusti ngajuru nah jeung kuring gumurina siapa belum gumuri wae punten sengaja ya sanes apa dulu. Setiap nu ngajuru cokot budakna paehan. Pupuju tiap hansip RT RW siap terutama di negeri. Di negara ulah aya nu kabolosan nu keur-keureuneun tungguan deuna. Kolotkeun. Dari kolotkeun deui. Sarakina ngambek atuh. Bahaya. Nyoy tawa-tawa dimulai prajurit di negara Firaun siap siaga ngobiek dia poe hancip dimulai tentara polisi hancip dekan TRW kalau hari itu neangan jama awewe nu lareuneuh dicirian kitu aya sirena ya oke kitu cakrai mana teh kubureum berarti ima ieu aya lareuneuh tungguan tanya eta gembira saya bila tanya saya coach tentara timur prajurit. Suruh bulan nak, atau 4 bulan mesti berarti cerita. Ya sarakin awas nanti mengajur berjalan pula. Wah, saya hafal paehan. Berbunian. Haritab istrina ibu Musa menjubo. Geus kitu kayana. Wah, hari kana ngajuru lah begini dorong. Kata Nabi Musa dongkap ilham. Pas itu cenah asupkeun beungkeut eta budak asupkeun hawu. Sabat adikan hawukeun terus nyeun peti gitu. Buka mamangan terus nyeun peti. Kalau teu nya ngajuru tutok di bedog asupkeun hawu. Kuntak situ letak. Mun teu panggil peti paeda kun agus 2 jam. Atuh bener musuh. Pokoknya itu eta stowi pot ko sak si duduk wah bingung. Eta mah stowi pot ka cincang eta nyeun peti budak ngoke lem serupa lem kira-kira cai peti udah temu cai itu geus teu ngomong panggil peti ukuran 30 cm ka 20 cm lah itu budak dan kalau bebeja geus teu na bebeja nyun atau teu nyun ke bubuk lah
perut kesang temadang-madang aca ada cahayanya kudu teu keburu dari rusuh teh yang penting bulan jak haus we nyaleuwin bulan da saya teh anu geus dapat gas tuh karena teh nya can jaman terus itu mah saya entos beres sabarahaun momen wae beres tahu skripnya nah asa buat kenya kana peti datang prajurit sabacek para dukun aduh ieu ayeuna cenah aya nu boga orok maju inggo itu kerajaan Eon barang ngajuru nabi babaran atuh beureunya dari Musa itu ngajuru geus kada moe Eon di negara aya nu ngajuru ya Eon gede tangan asrek sur wah prajurit tumpuk lampu dijungkal bakat guru sudah teka pernah ya bu tadi asrek ya sanagara sa Indonesia udah merontik lah di Mekah paling sabaraha imah tuh can ribuan pas aya can jutaan ya cuman Firaun paling ratusan ribu ya udah baheula apa cuman Siti zaman Musa we rencana pas ayeuna mah geus asrek lah sabuat asrek geus geuleung mah teh ka mana budak meureun can akhir apa ada ceuletik tergaran dalam Firaun barang datang teh kalinya di ngepas ka bumi ibu Firaun Firaun teh bisa kan yo kalau geus kitu teh kapan pas ibu nak kacai nyeusehan dalam makan bisa kebuka tapi saya ngontrol siapa lu kan siapa lu dari hari titip-titip benda di pahal bawa pedang lu sarukut pisan dan wae pagwe kitu sang pokoknya ngangkat kepotong sebab ieu teh geuning nagara semurai pan saurang mah kana pagwe teh kitu kan da semurai kan bagus set sempring hukum ka jelema teh paku nongol kitu kan da sipreng jika sulap semurai mah semurai asli kana paku 7 paku 5 kan ada kan kitu terus rampung seperti itu aku tapi bukan jelema mah kitu kan mana asal tongkeuna ya gua mun kena oge teh naon asal tong didedetkeun kitu mah tapi kenapa kumaha didedetkeun mosan ada tarik itu kan simpreng teh kitu hebatna semurai tapi semurai mah lamun dikitukeun jadi pakebenten bisa tapi lamun kali kan kuat sakintal oge kuat asal tong ada sakintalna wal potong nyana hari geus kitu teh turunkeun dongeng deui. Di kumaha tadi? Bari. Sehat do berarti tengah teh bisa euy. Lamun pokode berarti tengah ngetes berarti teh aya pokode punya. Masih ibu utama sebenarnya. Kasih tes. Saya tanya kan deh. Ai keur sabat soha datang dah tentara teh. Ieuh tah imah ieu da cegukun da eta maksud bener itu mah. Sampai dicabut teh, can dihalangan, dan mulai dihalangan lawan langit. Kalunya kiling mulai setan teh telah mahfud teh nya ti alam misal ka dunya teh pulang anting tah. Di alam misal ka pulang anting itu setan itu bebas ya. Di alam malakut. Alam malakut, alam misal kan. Alam malakut, alam misal, di alam malakut ka alam mulki teh ka dunya pulang anting. Mau informasi ti lawan mahfud teh. Setan teh kadukun-dukun datang ngaharewos. Itu situ cenah bakal paeh ayeuna sababna katabrak reungit 7 itu jangan kita hok yang beja kuno isi bakal paeh katabrak reungit hati-hati pacisnya coba lagi 7 nyerang paeh pacis itu sama mana eta mah zaman harita candi tutup pada langitna artina lawang alami antara malakut jeung alam mulki alam malakut jeung alam mulki alam malakut teh alam malaikat tempat kira-kira maupun dalam misal ya alam mulki alam dunya tak ayam mulki malakut jabarut lahu terus gitu ya pokoknya lah naon itu teh pokoknya we ada datang para prajurit kericai isir ibuna nabi Musa teh jadi nabi dah budak kene orang kene ya karek pinabian bibit pinabian mah beda bibit urang mah pinaeun nya dua pinabian urang bibit pi nu kata pi ulang angeun lah geus
disolekeunnya amin bos kitu teu kopon oh sak-sak eta mah ai makolotan aya keneh do kamalu ka laden pohodita kalau berusaha dia mau datang budak deceknya ilapat ilham sok budak bedog asup hawu itu geus dia kacai teu nyahoan kumaha gitu wae turutkeun sakumaha ilham teu nya peti gitu sieun peti budak perpetikeun asukeun ka laut eta geus sak-sakna pikeun ka botol dibukakeun pikeun pos geus di mah eueuh da nya ieu mah ieu ngajuru mah geus kajuru ka mana saya aweana teh kacai teu kapanggihun udah meureunana jauh caina dari kan buka kacau kan cigolat kayak nyumput ke hanap dari semu kayak itu awit teh muni kita kasih semua kayak bukan ka hilir ge awal penyusuhan udah cigolat jadinya nyebut hanap ada di Sikemor nya deket ini aja dan nyebut pak deket mak wat itu nyebut kasih dia datang sangga awet tuh wah geus kitu teh akhirna geus borang geus rek terakhir kalau hawu di hawu pasti eta dukun mah cenah heueuh di hawunya dan eta hal teh oh si dukunnya jadi ku setan teh pakai di hawu tuh di hawu orang mah urang mana udah geus jelas kita ngajuru teh mah ieu da kamar geus buncadut beteungna geus nyur-nyuran ibarat kitu aing teh ngarulang berapa jurit teh di hawu mun nya ge modal mah teh saeuta berak oh nya geus beas kapora kana teh geus Gusti paeh rokna ada dulu di hawu bejakeun ku nahu ada yang kene di hawu can dikontrol nek dikorat heuh ka pantai seuneu ada yang da monya lamun paeh geus di halu teh geus beres berarti paeh do teh laporan teh ka raja Firaun paeh nya eta ngajuru cek dukun bener tapi geus juruk geus dijieun suruh ta nu birunseun teh teh nyawa budak geus cenah gada berahu dengan daya gede korokna cepat selesai ai balik dicai itu kopon eta jeung meriweuh ditanyakeun nya teh ngajuruhan teh kuring teh nyaho da kuring meuseuh petanga kali teh ulin ieu ke birunseun rek panakeun cai teu bae teh saora pada pakem nyaho teh mun paraji mah kitu paraji beurnya jadi pakem teu beja geus kitu akhirnya ai datang ti cai teh atuh eta mana atuh garos sisat wah eta mah teu seri kanan sagara ketempo mun nempukeun mah garos sisat jeung kumaha kana itu kira-kira utahu geus seru pari teh aya jimat ade getak di banyak cai kitu bentar paru mah burung geus tutung rek jadi ruhak heureus si digalaksa kalah karamisak tungtungna teh rusuk rangsak geus kitu teh dibukakeun teh nyenang wae ta orok teu pae teu bisa kudu ngecopot ibu dong kupuka gitu oh biasa ngalebu wae urang ngumpul itu dibayar cai teh kalah ka kotor kita ke situ kuburan mung teuel dieu anggeus peti anggeus heuseul mah dieu kita stowil sia tuh teh jangkung teh nya lupa teh tolekang cok budak asup peti wayana wir bawa ka cieum budak palingkeun koe kasih laut ada tut ka lautnya selawe di tuna dina ente palingkeun mah koe lantera jeung kasep sajingnya geureuy teh ka tengah laut da mampir ku sapuluh di paehan tu Firaun mah sakala laut ning keur urang teh diancam ku manusia itu barang kitu ai Firaun jeung itu Asia hayang eta nangkara-kara teh keseluterna selfie enak anu selfie-nya Gusti abdi mah hayang ulin ka sisi laut ka Pangandaran begitu nya tapi sisi laut di muka ya ka Pangandaran atau ka Batu Hiu atau ka Cirebon teh meureun atau ka mana lah pokoknya sisi laut rek nah cenah neneng majukan teh ibu raja ibu pangeran nya pokona hayang we kuring merod teu kuat teu bisa dipolah maksa atuh ka pamajikan raja di nya majukan di goe ka sisi laut datang ke sisi laut atuh atuh biasa mesranya jeung pamajikan raja jeung pangeran jeung ibu pangeran ya pare ibu ada
Bapak pangeran jeung ibu pangeran. Geus raja jeung ibu raja. Ada geleng. Nya naik kana geleng kitu ukur. Aragakan we jeung balana kitu ada dianjur raja. Di nakarangan teh di backing euy. Di kawalan ge ku Sri nu ngiuk-ngiuk. Ayeuna baru mau bawa pergi ku ikan tengah labu. Baru macam aya sudah. Paling wanta memberi kita khimar, dari ke si laut yang barat di ini pesisir laut karena nama deh pesisirnya pantai lah kan pesisir pantai air karya wae dah nasi itu ngangklung waduh air ngangklung kayak sih ada pada serupuan areup teh wah itu peti naon saya itu ngangklung begitu ke peti saya peti pak tuan wah iya wah ngabahaya gitu orang udah tercuriga wae barang datang teh kadinya begitu ke kobok-kobok wah tobok cilegur peti kita lap sudah penting ngangklung wae udah Tuhan ku Allah diatur gitu datang tekannya diserokkan ke Firaun itu peti teh ku omak itu rom jauh gitu ya omak jauh di pesisir ditiang teh ke sosial waduh orok yang kasep tuh itu musuh ngenternya atau teh cahayaan kayak para nabi-nabi gitunya tegas urang oh, jero tengah juru kokokan buru-buru. Wah, betul hidup betul. Ayo para nabi mah ada keluarga yang tidak palawangan. Para nabi keluarga teh hanapeun bujalan lureun terampakan ngagebrai. Jelo yang ngajelangnya gitu. Ajlo. Ayo urang pun bisa tina palawangan barawu teh barawu teh. Sabujeng ceki teh pone sabujeng lembapana wae. Ayo para nabi mah hanapeun bujal luhurun tanah teh brai beula. Sesakalamat ti dieu teh digigir brai beula kawas operasi we nya. Jeloe ngajelang kitu. Kabeh kitu para mah aya tina palawangan. Geus kitu kapan oh sopoy nyawa tomo. Prosat pedang gitu nya. Kira teh da pedang da raja pangeran. Ani jago, tiba pedang euy. Mun jago jago tinggal peh maneh, bae ditunjuk mah ku pedang. Payah mana sahabat bau nak kenapa punya raja pemain pedang ada Firaun musuh pelosak rapi saya disambut iya tanda benar datang ya musuh teh ruksak kakarjan kaula kan mungkin iya teh ngaruksak sate budak lamun dibatur di didikna mana keke budak terek nyelametkeun urang bukti datang ka urang ge budak gitu semua di barang duh itu mana keke mau ngaruksak pasti rek jadi backing urang da bukti datang urang di urang kumawarahan budak mah nya bener sukeunai pedang bagus gitu musuhnya bener nenek cantik wah nya tuh wah eta mati beres teh nama besar gua jelema wah diciuman atuh musuhan diciuman deui wah geus sampun Ratu Pina biar ganteng nyenter tuh senakang tinggal nyenter suara eta sahayana ka urang so malki apa musuhnya musuh mau pernah cemedut amarah budak ka siri ieu nyenter behebat tuh bener kata pop teno pentino tajong kromong kalau teu itu kau budak kawa keciri geus berbunga budak eta budak da putra teh akhirnya eta nanti budak teh si Nabi Isa kan Nabi Musa dicana ada ke kerajaan waduh geus bukan mangges umur 2 bulan itu budak dengan beda terehnya ada periode tereh geus umur 2 bulan orek itu kudu hakang daerah itu hakang berda lain hakang eta ada teman anjur jarian bener gara-gara naon punya tuh budak kan jejak atau jebron hancur aja mah itu mah kok dijejak budak kerhau hakang udah itu mah usah umur 2 bulan banyak urang budak itu mah itu sih arahnya sebulan
Kalau kita orang suku tepan pinawan ini berhentukan suku ngangkang cincok itu jumlah itu hancur aja namuradul jeung budak-budak lagi yang ngablak hanap pelosat pedang deui rio goblok ieu bener musuh tapi paehan ieu disambut nanya gitu budak teu ngadeleh budak ngajejek monya ngajejek yang budak udah kieu mah ngajejek teu kartion tah udah jejak sukuna jeblang tekarinya akaman lutan baru bakal kutarik ke darajatnya tuh kuat jagoan kaki itu tuh baru ngejeblak ranjang seropok begitunya sana muanya tuh budak sadek kiam baru naget ke jejak bayang pedak gitu ukur gitu baru raga ukul akam ningang murinya mau punya budak yang jejak wah jejak budak jejak aduh suku sabab dah berada terbudak hadang terus gede katanya bulan dah tadi beberapa gede pada sih kurang terus gede terus hampir ngoronang lah udah mesti ngoronang nggak jejak atau tarik nggak jejak budaknya kayak gitu kita kalau nguruskan aku salah pada dasar neta dongeng neta ya saharoh itunya salpin onte siti ya songke itu dikendali lah dongeng Nabi Musa dong tak itu jadi lagi sahabat istina halangan dirayu deui daerah mata nepi ka ayeuna jeger sakumaha kahot sakumaha garang sakumaha pregeseng wala sakumaha gapok teu nya orok teu nya anorok teu nya nu dilolowok tetapi jeger saku pemajikan sama keok. Coba contohnya jeger saku marahong perengeseng. Cek pemajikan A pemilik kenau seak ini itu tuh. Aduh jegernya. A ya tuh pemilik kenau dari mana ada di mana? Dari anu kuru, ieu mau kuru bergoju. Abalik heula enak kali balik seak balik itu pemajikan sao? Eleh. Lah ieu cai itu cai seak lah cai. Oh gas ya kan gas ku pemajikan tapi kabatur mau boro-boro tak itu nya waduh ayo kitu ge nanya lalau mau sama ke terus mana asia kayak melotot tuh kabatur mah pemajikan mah ku pemajikan mah keok jenger teh tah enak ku pemajikan mah tak eta teh turunan kenaon jeger brengseng ka cina garangna ku pemajikan mah yuga nurut eta teh turunan kenaon sama Firaun sakit gereng aku pangeran ku sinta sama keok heuh Nabi Musa musuh bener lagi sahabat kan sudah pedang tengah pandur teh ada kebojo teh nyawa bojo lagi musuh gedean iman dah kana Nabi Musa sebutna sahara kana teh sia-sia terus ada yang hieu sengaja bae ini itu segala begini wa amaro jeung marentah sabira Firaun bisaratin kana batu alimatun gede ditalkia supaya nibakeun eta batu alehekas tes ya palama tau waktuna ditibakeun si batu ka Stasia waktu ditibakeun ka Stasia bisaratin kana batu pakolotkan di ka Stasia Robi duh pengen abdi abnali indaka baitan fil jannati abna ngadekeun Gusti li kabdi indaka mu Gusti baitan kana gedong fil di surga paba sarot mangka ningali ieu situasi abeta kana gedong min marmarotin bae doa tina marmar nu bodas tajaat mangka mocot tajaat mangka pantusiat itu maka dipocot naruhuha rohna Siti Asia palkiat maka ditumiba na satu batu ala jasi kalisadna laruha geus teh rohan sama sekali pihi dia jasad walam tajid teu manglihat Asia al alimah kana
pilara batu. Kieu nya. Meskitu teh kapan desit kayak nyambung mah itu jeung dongeng bisa nyambung. Kemudian teruskeun maka sulila da waktu teh di waktu nama pan lila teh kuring ngaji saja na gajah urang teh. Marentawa ta ku sebab eta sida sia teh saron iman kana Nabi Musa sebut saharon teh nya. Saharon beres antara mereka engko aya saja nang aya saharon kenal mah kita nyata ge saharon terus. So nah gitu saharoh teh berarti anu iman ka Nabi Musa di antara sia misalnya. Terus saya lah dan iman ngadadak terima aya pan. Akibat iman ka Nabi Musa sahabat ku Firaun dipaehan gitu. Seperti sata deh sata nyabai nama dah Siti duh kok anu gebus dengan minyak Siti Pasito pas tempat iman kan usah siksa dipaehan gebus dengan minyak dikono minyak jadi sengit ini ayat yang mengangkungkan yang Rasul waktu Miraj waktu Isra pan ayat sengit ngahiriwin meni anwatan meni kasus sengitna. Jadi kalau saya mulai Jibril, ya Jibril itu sengit tahu itu memiliki. Itu sengit nyata Siti Masitoh anu dibunuhku Firaun sabab iman ka Nabi Saharoh atuh. Geus kitu teh geus rahnya. Geus kitu waktu keur katangen eta Sia iman teh kana katangen tah iman ka Musa. Jongos perang-perangan terus. Udah sembusa kawarti dinya. Masuk sering asup teh kalinya gitu kalau rencana geus kitu teh geus dina habis sama ngajak iman ka Siti Asia teh ka inungna berarti ka inung puluh tuh iman Robi Musa kan aman tuh Musa iman kaula ka Pangeran Musa itu cek Siti Asia ke inung puluna inung puluh cenah mah pangeran urang mah jeung pangeran saraga Allah mah percaya tuh momen wae iman tuh aman teu berusa iman kalau ka pangeran Musa papatahan tilumpurnya yang kedua bapak pangeran juring-jarina teh kabur papatahan eta ibu pangeran teh ku sia Musa mah kieu Allah teh kieu puja aku ki mau mantep gimana anu beureun teh pas katangen keur iman keur ibadah duka salat aku mari temennya dipraktekeun tangen ku Firaun tak langsung itu tadi goblok sia urang teh ulah nongong ka aing beungeut cara dimungkir sia munafik ceuk Firaun apa kanya ecek program Firaun sia teh kufur kafir kumaha kafir nah biasa gitu tenut ka kaulah orang saumur hirup paingan teuing wah geus karep lah aya hirup sampai aing boga nyawa sakitu mun hayang hirup pokoknya di paehan mun hayang paeh di paehan boga nyawa berarti mah paeh manggarnya euy si dasarna bulan depan akhirnya kumaha ngos kitu teh talian coy karena pakunya gitu tak opat diukur karena ada paku opat bos paku opat kira-kira ngajigang gitu kira-kira ngedangkap kalau ngene gitu kan sokoran jigang kan jigang itu bobikika di tempat nulugla alun negla terus gitu pokoknya paku opat talian eta nyata dari bahasa janya Italian stasiun teta anggotana ku tambang dijadikeun kan yang hari pasrangnya isu Italian pan soropo bertu burian sampai panenter kanjena sesuk nyenter ku panaseun ka saeur sitaranya mungkin kalah wasku eta wasku mununa sitaranya tong teh saya eta ibu pangeran kuat ka kitu aing mah budul mun aya nu ini ke sini dukari burian nu hanteu di sitaranya cek perkiraan teh dibagi kaon Italian kan paku tapi dari paku yang mana unggul Italian pokika duka gue keton sentral sama itu panas tapi dah sekarang iman ke Allah itu ke Allah karena ayam mega tanya teka center
Atuh ngamuk Firaun teh goblok teh sia ngalangan mega. Aing pangeran ya euy. Aing mega keok. Aduh, teu mikir si goblok. Mun aya di tojos eta mah tanah heuda eueuh. Mun aya sieun moal wani da raja. Eta segan Firaun, aduh mikir geter seteh dawuh ieu. Segera kita oge dawuh. Eta ka pamajikan kok kitu nya. Aning raja, eta geus cuma amok geus kesel urang eta teu iman ka aing, ka iman ka Pangeran Musa. Waduh, akhirna tapi ngamuk teh kur kitu nya, tujuh siap pedang, sahabat-sahabat hanteu kana ditalian. Da kitu dah tur ka Allah. Ditulungan sia-sia tanggernya, da geus karo iman ka Allah. Ngadu ukur Italian teh sapiranya, tadian kieu mah bakikan teh sapira. Kulit teh mun saya mah mesti ngadaka ku ge datar dipake ieu seumur hidup kumahanana. Ku nempo-nempo we. Siti Asia para asli teu pernah gagadabah. Nah aneh teh aneh da Allah anu ngatur. Setiap prek dijima ku si kehet Firaun. Si taranya geus dugdugnya biasa. Kakarek truk teh kitu. Wareg lapes eta leles cager wareg geus santi berat. Unggal penting mun arek kitu kitu mata asli parawan. Sing dipercaya kudu. Ulah coba ulah da. Kudu percaya, yakin dan cek aturan keterangan kitu. Jeung Al-Qur'an dilungseun hayu ka Kanjeng Rasul dia bisa cerita kitu teh. Makanya benar wajib kan? Kanjeng Rasul mah nya benar kitu teh. Teh selalu bocok Kanjeng Rasul di surga. Oh nya, selalu bocok Kanjeng Rasul di surga teh pepotongan Firaun. Tapi rada bengsrat. Teu pernah dipake. Teu boga idah kitu bahasa cek bahasa nama. Geus kitu teh atuh nafsu lah. Talian. Wong teh pedan saropu barang budal sangenge. Teh atuh niuhan malaikat ngalewatan mega. Tuh musik, kamu belum mega teh, biasa tuh raja belenggunya. Munya aku pakai munya mau jago mega siang halangan piser. Munya mah aku pangeran lain. Da si ketok kopretnya. Teng-teng teh kalah. Bro, aduh kamu. Hei, jangan betul bodang. Teu kumaha deui. Munya mah jagoan batu. Kitu kucuruk tertet batu dompang. Da belenggu ngaku. Ka ieu ka tentara ka prajurit ka badan besar digorotong tujuan baru kira-kirana teh digosok da si cek biuk ieu ka si pamajikan aing kumaha kitu lah teh bos nya mah ngamuk si nyai punya ngamuk si nyai siap apa bege gitu diperkirakeun saduka pembahasan lah da teh apalkeun pokona kitu kayak kurang ieu mah coba sakuring kitu nya pasti malah kena pisan murah eta mah da sebarang dongeng. Oh, barang rek digejretkeun eta batu kana salirana Siti Asia. Allah nyabut ke rohna tina jasadna barang gejret ditini ku batu bodong nepi ka hancur eta jasadna depan. Satu tuh badan gede digotong ke tujuan terus baru ambil pengkurang bawa. Geus teu aya rohan. Jadi lam tajin aliman teu keuna pilara atrapi kanyerian pilara ku katini batu das darana tos di cabut matak teh ngasa ku jadi teu nyeri nya itu waktu ditinih ku batu Siti Asia ku Firaun ku salakina teh dabongan ngabangkang ka salakina iman ka Nabi Musa iman ka Pangeran Musa iman ka Allah gitu nya. Tadi cabut teh iman di surga Firaun mah pamajikan anak kabur mangana diudag-udag ku Nabi Musa itu kan terus perangin Nabi Musa akhirnya tadi kerem di laut gitu. Tah eta kitu namanya dugi ka dieu heulananya bahasan ti bahasan urujen. Kapura anu salahna eta mah ukur rekayasa terapi variasi. Wala Sayyidina Habibi Abdul Hadan. Wallahu